Siap naon? Bener naon, Pak? Bisa cari kok carita ka Uwa aya naon teh. Itu budak kunaon sih teu beres ya. Wah, wae ini budak ah. Ya Allah, tadi ya makin kadieu teh pagawean nambah we hapeuk. Jaba deui ibu negara arek lahiran, can boga modal, can boga pegangan. Gusti nu agung, sing dibabarikeun atuh milik rezekina jeung lahiran anak abdi. Mugi-mugi sing kakabangli milik rezekina. Lumayan sedikit-sedikit dikeureuy we, nu penting halal. Sugan we kahareupna ngagedean. Amin. Woi, papatuk. Aing mah sakali anu datang kos kieu patut cing atuh duit anu datang teh sakarung aing jeung modal lahiran. Siapa papatuk keur naon aing neangan wae. Rek naon sih wa jadi duit ge henteu ke parusing kieu. Sama duit ngeduit wae, duit ge teu beukieun hayam ge. Ya atuh wa jelema gering ripu oga ari nempo duit mah jag-jag waringkas langsung lumpat. Ayo wa, boga duit ge biasa wae. Ya meureun wa mah lain jelema. Terus aing naon? Siluman belut tuh wa mah nu aya di kotakan. Cuma Hendrik siga nu dendem teh ka Uwa teh. Heeh, geus maaf hampura. Terus uwa ka dieu arek naon? Tadi si Depi ceurik bari mau pacul. Kunaon cenah wa si Japri? Nyaho tadi teh ceurik bari mau pacul. Anu mah orang kieu orang nean Pak Haji we yeuh. Oh nyanggeus endem urang teh Pak Haji yuk. Iya. Ya Allah, karunya si Onet diurus cileutik kalakah eueuh. Patulah moal bogaeun ucing kosan nu aing. Si Onet mah dititah ka warung oge ku aing mah daekeun. Dititah nyeuseuh daekeun. Dititah ka warung daekeun. Dang oge ka saayana maena mah henteu temurugul lah kitu eta mah kucing teh. Aduh. Onet. Motor langka? Kunaon sih ya? Oke, tadi kuang ditanya ge terus dia ngajawab. Ceurik jeung ceurik. Jigana kasambet ku juri kandang domba wa ieu mah. Heuy, ari sia kunaon? Wah bener ieu mah. Dulu yang Pak Haji wa. Ayo, teh ayo. Pak Haji, emang Pak Haji ada hayang kawin deui. Sia dek. Boro-boro aing sikeun mikiran hayang kawin atuh. Buat geus baru. Sorangan aing kapitu bareng. Ayeuna teh aing kumpul. Hayang boga deui kasugan karep mah kapikiran deui kawin teh. Heeh, nyaho Pak Haji. Ayeuna perkembanganna Pak Haji kumaha? Nyaeta kieu aing teh keur mikiran hayang kumpul. Supaya kumaha lah gitu. Kos baheula deui. Heeh, dah dek, ari rezeki mah moal ka mana? Tinggal urangna doang. Daek ikhtiar jeung usaha. Nah, intina mah bari jeung ngadoa. Cek basa Latina mah ora et labora tea eta. Ya heuh sih Pak Haji, tapi kan ku zaman ayeuna mah jelema lamun geus boga sagala rupana teh sok poho kana di luhur teh. Heuh dek, kitu hirup mah. Ari ke boga karitu ingat kanu di luhur. Giliran boga ka bunga poho kana kewajiban. Teteh ulah dipake lalagan gitu tidak bertentangan dengan agama beuh. Bener ya. Ya teu bener lah. Naonan kitu. Intina mah urang mah kudu inget kanu di luhur bari jeung urang disaha eta. Intina mah itu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Enak ya? Aya naon sih narian tadi? Ya Pak Haji tulungan heula tuh. Tulungan naon? Tulungan kunaon aya naon emang? Minta tulung ka dieu.
Itu tuh Pak Haji, si Jepri jigana kasambat ku juri kanang embe ditanya cicing wae malah ceurik kan gedean. Wah, kebiasaan eta budak kos gitu. Sigana ku uwa ieu mah diheureyan ieu. Nyaho. Tuh ayo tuh orang ditempos si Jeprina. Nah, yang geus sayu gitu tuh budakna Pak Haji. Oh, iya. Yang geus sayu bising aya kana naon. Oh, iya. Lang. Tuh, Bah. Tingali budakna. Wah, ayo sambutan. Kan kuai tanya ya naon budak. Ari sia kunaon pake lewe sagala kos lain lalaki. Ngagungkui koe jiga budak tadi bere Cicing wae jajan. tadi ditanya ke kurang. Astagfirullah buah-buah aing Sampai kaiwan. Mata kena Pak Haji ge melang bising ge kumaha. sok aya naon ngomong tuduhkeun aya naon. Tanya angka. Ih, malah rekaman cenah. Bah, taur. Kumaha ieu? Tuturkeun wae. Yang geus sayu. Ayo tuturkeun. Ini mah burung aing. Si Onet Pak Haji. Si Onet. Ari Si Onet Pak Haji. Wah, tadi ditanya ku aing di tengah jawab teh ieu we meureun. Tibang nu kieu di cengcerikan ku sama ampun ngahebohkeun mah lulus ya. Goblok teh, sugana aing mah Ya, kunaon bisa tadi ditanya dibudak teh. cicing wae teh. Tibang ieu si Onet. Astagfirullahaladzim, ari sia. Ieu lain ieu kain mah upaya ngebakeun dukun ku aing. Aing mah sugan teh naon kuateun sedih gitu ngahebohkeun. Sugan Ampun. teh kalinget teh naon Pak Haji? Nyapa-nyapa yang Pak Haji, ai bising sia kasambat. Curi kenang domba. Geus ari kos kieu mah geus dikumakeun ku sia ngagalekeun wae. Yang geus enak mah. Cek pisan, goblok pisan.